Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta carita Sunda tanah bidongi Sunda nu digarap kusim gerimang dina mara saha bae di mana bae alamatna nu cakatna bono tebihna wargi kumaha ramang danget ieu pamugi bae sanarehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina digampilkeun rezekina oge ditebihkeun walaina aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipiara kusim kuring siang kalayan wong. Amin ya rabbal alamin warginya. Wargi anu ngantos-ngantos carita Sunda dina judul Ratu Siluman Talaga Getih. Karangan Geliksa bagian anu ka-85. Dina bagian anu ka-84 urang nyarioskeun Nyi Sekar Arum Pasru alias Ratu Wulung. Harita anjeunna bade mateni Sekar Arum nu asli teh nya wargi. Coba bisieun ka nyahoan. Da kumaha jeung naik carita mangga jeung ngadamkeun eta tanggalan dumpang beberah mana. Geuleyeung Nyai Ratu Wulung ngadeuketan leungeunna ngaragamang kana tak-tak Sekar Arum. Cep karasa tiis siak getih Nyi Sekar Arum nyak. Bulu punduk ngawid-wid kanda ting puriding ting puringkak. Mata Ratu Wulung molotot teu ngiceup-ngiceup. Huntu kekerot bangun gemes. Pok ngomong harita, "Hei manusia tah adol, sia nu ngaran Sekar Arum teh." Umur sia nepikeun kapoe ieu, sia datang ka dieu sarua jeung satore nyawa. Modar sia. Sekar Arum ngadeg-deg kesang diis bari nyorolok. Panon buncelik rek ngajerit minta tulung henteu bisa bijil sora di korona aya nu nyacokan. Ari Ratu Wulung jiga nu ngahaja nyingsieunan heula sina soak. Geus kitu ngagibegkeun awakna jangelek jadi deui wujud Nyai Sekar Arum nyeples dari picen sasieun malah bajuna oge sarua. Arum ulah urang pilih genti deuleu. Ayeuna giliran aing nu jadi Sekar Arum. Sia geus nepi ka dieu, sia kudu modar kojor. Sekar Arum hayang ngajerit rek minta tulung ka lanceukna. Tapi sorana ngadadak leungit, hese pisan rek bijilna. Sungutna calawak panonna buncelik napasna mani ngahegak. Sia ulah loba omong. Deum aya gunana. Yuk urang indit ku aing rek dijajabkeun ka akhirat. Jedudak-dak Nyi Sekar Arum dibetot alonjong gedug nemrag dada Nyi Ratu Wulung. Les dua nanang ngiles hiuk aya angin ngagedebug. Sora anaseah tangkal cau di bibir imah nepi ka doyong terus ngaguruh ka langit. Heuleut sawatara waktu Nyi Ratu Wulung geus aya di luarin lembur limpang nuyun Nyai Sekar Arum dibawa ka sisi walungan. Barang geus nepi cekikik Ratu Wulung seuri serana mata kukurayeun. Modar sia Arum. Di dieu kuburan sia, di dieu pitempaten sia. Nyai Ratu Wulung ngabedegan nangtung matana buncelik. Saha anjeun teh? Saha? Halik nyingkah anjeun. Ceuk Nyi Sekar Arum bisa ngomong ayeuna mah. Tapi geus teu aya hartina. Sabab geus jauh ti imah ku handaka. Jauh ti lemburna sarta moal aya anu nulungan ka manehna. Modar si Arum. Aing Arum nu kadua anu bakal ngagantian sia. Aing Ratu Wulung ti nagara Talaga Getih, aing nu bakal ngawasa ka ieu desa. Ampun, kuring teu boga dosa, kuring. Aweuh hubunganna jeung dosa sia. Sing sanu kumaha ngagokan kana perjuangan aing kudu modar sia. Gep leungeun Nyai Ratu Wulung nyekal beuheung Sekar Arum.
Kukuna nu sadeukeut mimiti karasan nanceb. Di Sekar Arum sepak harita kesang tiis nyerolok biji. Ampun. Modaras ya. Gep beheung Sekar Arum dicekal ku dua leungeun mani tiba parket. Geus kitu dideukeutkeun kana beungeutna. Gawewok digegel harita. Kani ngajerit Sekar Arum kulahek sirahnya Sekar Arum leulis. Tanagana sirna malah magis teu bisa usik deui. Raga paturai jeung nyawa dari korban katelengesan Nyai Ratu Wulung. Kejadian saterusna layon di Sekar Arum dibalangkeun ka walungan kalayang gujubar galeong palid kahilir ka bawacai. Ari Nyi Ratu Wulung nyikikik seuri bibirna beureung pugeti seger. Rasakeun sia modar deuleu. Ayeuna kali aing sorangan teu meunang aya Sekar Arum 2. Beulesat Nyi Ratu Wulung hibar deui maningan sakilat lir cahaya kilat. Teu lagi geus aya di kamar urutnya Sekar Arum. Terus diu kalayan tenang. Bibirna nu beureum ku getih geus dibersihan. Wujudna geus aya bedana jeung Sekar Arum anu asli. Komoda ayeuna mah manehna nyaho kana tanda-tandana baju jeung perhiasan oge sarua. Sok sia toleng. Sok, urang adu jajaken jeung aing. Sadu mun aing kudu eleh ku pantar sia. Si Sekar Arum nu asli geus modar ayeuna kali aing. Ceuk Nyi Ratu Wulung anu ngahenen di jero kamar. Kocapkeun ku Handaka harita teh keur ngariung jeung pamajikanana teh aya kacurigaan naon. Sabab pagawean Nyi Ratu Wulung ka Cidarikipna kawantu bangsa siluman nu sakti teh cenah. Puguh moal aya nu nyahoeun. Kumaha budak teh Bapa? Naueuh wae datang. Buku melangeun ka Nyi Wangi nu ayeuna keur disusul ku si Toleng. Tenang pasrahkeun ka si Toleng. Insyaallah mana naon. Ngan muga-muga Gusti Allah nang tayungan. Sabab musuh teh memang gagas sakti eta teh. Gitu cetuk kubu Handaka. Kuring mata geunah teh ieu teh. Ti tadi pating sareblak wae. Sok sieun si Nyai kumaha onam. Ulah digegedekeun tenang we. Keun nama geus kanyahoan yen jahatna teh siluman. Geus kapanggih ku si Toleng mah. Moal wanian di ngagalaksa. Melangkah Sekar Arum deui. Jeung atuh tempo aya tawa Ibu kubu lagi nu cengka terus meruka kamar nu dicicingan ku Sekar Arum. Brai pantona dibuka terus harita noong ka jero. Beri anu diuk bangun tenang. Arum, kah? Iya abdi mah ce. Syukur aya mah kadenya. Mangga ce. Buku tenang di hatena sabab ngan ukur ngandelkeun tetenjuan lahir. Ceuk panonna geus aya mah nya percaya bae geus teu mikirkeun nanaon deui. Sadeungkeun Nyai Ratu Wulung nyerengeh seuri leutik. Bari hatena ngagermet. Aya geura numpas ku lawargana ku Handaka. Gebrug pantol ditutupkeun deui Nyi Ratu Wulung ku metap kawas ucing neleubeuri. Hayang tinggira peuting. Gerentes hatena bari ka kerot. Ari nu diancamna kalah tenang da bieu geus kaciri Sekar Arum aya di kamarna. Gek ibu kuwu diuk dijeng ku Handaka. Ari Mardari ukur caloho. Kumaha aya? Aya atuh piraku rek leungit da moal bisaeun ka mana-mana. Kajaba lamun kawas siluman. Da yeuna tenang we atuh. Urang nungguan beja ti si Toleng. Da kumaha ngeunaan si Nyai teh ieu? Nya muga-muga we salamet. Barang keur gunem catur kitu kurutak si Toleng jeung Nyi Wangi daratang. Atuh mani bungaheun ibu kuwu teh anakna dirontok dibagiakeun bunga sabab salamet. Si Toleng diuk bani marah mai rada tenang ayeuna mah sabab Sekar Arum mamarihan geus kaboke rahasiana. Aduh. Kaula teh teu geunah rasa ieu. Sok sieun kumaha onam. Tapi ari geus puguh kieu mah hate asa ngamblong deui.
Ngan aya keneh kapanasaran. Kumari Sekar Arum palsu kamana ayeuna. Ceuk handaka geus teu sabar hayang geura ngadenge bejana. Aya berkah beunang disingkahkeun lah kan. Ngan kapak sawing teh kudu tarung babeakan. Nganu jajal teh nepikeun ka ngesang. Kebon gangku gurusak tah. Tangkal kalapa anu rungkad saung beak kaduruk. Ari musuhna kumaha? Ngiles kaduruk di jero saung. Teuing ka manalosna tah. Ari modar mah moal eta hese modaran siluman mah. Nganu jelas mah moal daekeun di ka dieu sugan. Alhamdulillah. Nya syukur ari kitu mah. Jeung teuing rusak saung mah da beunang ku nyieun deui. Asal selamat nyawa we. Aduh Pak. Geuning kitu Bibi Sekar Arum teh palsu. Eusina mah siluman mata keung Pak. Leungeunna bisa ngadatangkeun gelap. Ceuk Nyi Wangi nyaritakeun tetenjoanana. Nya eta teh siluman sakti Nyai. Untung aya Kang Toleng. Bapak ge percaya sabegeus kungsi nyaksian. Hai nama urang dalahan ngariung. Sakalian bareng Mardali hayu ngane milu ngariung dihitung-hitung syukuran. Ceuk Bukowu bari ngareret ka Mardali. Mangga gan. Mana Bi Arum? Itu di kamar ae kumaha Jang Toleng? Nageus aman ayeuna. Kumaha mun Sekar Arum sina bijil? Aman ayeuna mah sakelah sina kaluar. Nya bener. Nyi Wangi lumpat meruga kamar pantorna dibukakeun. Ana beri hanu keur diuk cameot pikawatireun. Nyi Wangi kacida sonoweunana gabru ngarontok ka bibina. Bi haturan Bi. Nuhun Wangi. Teu sangka geuning kieu di dieu teh. Tapi ayeuna mah aman Bi. Hayu urang tua ngariung abdi sono. Mun bibi teh enggal ka dieu mah. Bawa kumaha abdi teh. Meureun terus we beurang peuting babarengan jeung siluman. Moal ayeuna mah Nyai moal. Nya hayu atuh Bi. Nyi Sekar Arum mamalihan nu disangka bener-bener asli gancang cengkat harita. Beuki ngayakinkeun moal anu nyangka palsu sababaraha teu mulung geus nyaho pasipatan anu asli. Rita kene kumanehna bisa diturutan. Nyi Wangi kaluar dibarengan ku Sekar Arum mamalihan. Terus muru ka tengah imah. Sor dahareun ngahaja dahar ngariung itung-itung syukuran cenah. Si Toleng ge hatena tenang, manehna katibu keneh deui. Teu katibu keneh. Teu nyaun yen Sekar Arum nu asli mah karjenatna. Sabana didoaan berak dalahar balake cerakan sukan-sukan galung bira mani paronyo daharna. Ratu Bulung mah nyerengeh wae nyeung serikeun dina hatena. Sabab tete laku lawarga ku handaka teh beunang keneh katipu. Manehna bisa keneh babarengan di dinya pagiling gisik kalayan aman teu ayan nyisi kudi. Rengse dalahar pindah kata pas teu bosan-bosan derdi ngobrol nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian. Si Toleng jeung Nyi Wangi mani tandes ngupat Ratu Bulung nyebut setan jeung jurig mani pareureuss. Teu nyahun yen anu diupatna milu ngariung di dinya. Malah lamun teu kuat nahan mah memehan bedah Ratu Bulung teh. Da teu ngeunah dijejeleh wae ku si Toleng jeung Nyi Wangi. Tapi untung kuat malah mah bisa ngamairan. Keun Kang Toleng, daina mah moal aya deui. Muga-muga sing tuluy aman, sarerea sing salamet. Kitu ceuk Nyi Sekar Arum mamalihan. Tah bener harapan kaula ge kitu. Ayeuna mah kari tenangna, kari salametna, ngan poma kawaspadaan mah ulah leungit. Sebab musuh-musuh teh can beunang. Nya uing teh jadi inget ka lalaki duduaan tah. Anu ngudag-ngudag Nyi Sekar Arum, maraneh teh pasti aya keneh di sabeudereun lemur urang. Palang siang aya niat jahat tah. Ceuk si Toleng manehna karak inget deui. Kumaha pamironda giatkeun deui Kang? Ceuk Mardali. Bener Dali euy, teang kulisi. Mangga. Harita keneh Mardali indit neang kulisi. Tegun Srila, kulisi teh datang, gek diuk milu ngariung. Aya pikir saeunaon gan kuwu. Eta tajang Toleng aya perlu.
Oh sumuhun kumaha Den? Kieu paici teh. Nu geus mah uing teh satuju lamun ronda eureun heula. Sabab pikeun ngajaga sangkan ulah tambah korban deui. Tapi ayeuna mah dipikasieun geus eueuh. Setan siluman sok nyamberan jelema geus kabur, geus kabongkar usiana. Tapi ayeuna aya masalah sejen ieu. Di sabeureun lemur urang aya anak buah siwira nu duaan. Tadi katenjo saliwat ku uing. Manehna ngabeuberik ni Sekar Arum. Sumuhun tos aya wartosna. Margi aya salah sawius patani anu megatan nanging kala ngajoprak daeleh jajaten. Eta ge untunge kapan da bojona. Tah, salajengna kumaha atuh? Ceuk kulisi dari anaker. Ronda giatkeun deui. Nurutkeun jadwal nu biasa. Nu kagiliran peuting engke siagakeun bejaan ti ayeuna keun da bareng jeung uing. Pokona bisi Junet jeung si Somad ngagalaksak deui. Mangga Den mangga. Harita keneh kulisi teh turun ti imah kubu langsung ngabejaan nu kagiliran ngaronda. Sangkan peuting engke ngamimitan deui, bener ngamimitian deui. Jalma nu dibejaan loba nu setengah hate, tapi akhirna mah daraekeun ngaronda. Repeuting langit lenglang bentang baranang, hawa seger matak betah. Urang lembur pasir ucing rada teger sabab beja ngeunaan ancurna Nyai Ratu Wulung geus sumebar. Lantaran tetelan Nyi Sekar Arum anu asli geus jadi bukti yen nu cicing di imah ku handaka teh siluman anu ngabalukarkeun lobana korban jiwa. Ayeuna geus dianggap sirna, dianggap aman. Atuh jelema teh ngarasa lugina hatena kabeh oge kasieun geus eueuh ronda daraek deui bijil ti imah. Urang kocapkeun di hiji tempat, aya dua jalma nu keur diuk bangun bingung. Tetela taksiran si Toleng teh nyalakan, si Junet jeung si Somad anu gagal newak Sekar Arum. Caricing di sisi lembur. Bari mikiran pilampaheun. Nu tadi narek ngaranjah lembur pabubeurang, sabada nenjo aya si Toleng jadi sieuneun. Kumaha ayeuna Mad euy? Nandak dipilampah ku urang. Aduh, geus peuting yeuh. Geus mejuna liar euy. Ceuk Junet bari menerkeun tali badog. Di lembur aya si Toleng mah euy. Urang teh kudu mikir dua kali euy, Net. Sabab usaha teh hayang hasil bari salamet. Tadi ge untung kitu kareret, tamun teh mah cilaka euy. Geus lah ulah nginget-nginget di nu geus kaliwat. Lain milik mantap kitu ge meureun. Dewek ge inget kanu demplon mematak nyeblak kana hate euy. Aduh, mari gregeteun daya ngegel euy. Ceuk Junet bari ka karot. Beurupna dikepeulkeun. Nyaina mah urang nyoba-nyoba we lah ngadeuketan lembur. Mun sakira aman urang asup, lamun teu aman balik we lah. Sabab wida karasana ayeuna mah euy. Sakeueung ieu. Ulah setengah hate Mad. Ari teh mah jejeg hiji ngan pirasat rada goreng. Lah, tong loba omong. Hayu ini tah. Si Junet nangtung manehna geus buleud patekadan yen arek asup deui ka lembur pasir ucing. Atuh Somad ge kabawa semangat manehna cangkat terus singkil. Bral duanana limpang mapai jalan satapak. Anu geus matuh sok diliwatan jangkrik jeung gaang gereang di sarada. Cari cangkas jeung bebence patarik-tarik. Angin leutik nu ngahiliwir jajab Junet jeung Somad nu rek usaha. Kira wanci saleureut kolot. Duanana geus nepi kanu dijugjug. Datang teh ngahajak ka deukeut gardu ronda ngaraka nyahoan aman henteuna. Barang bade di gardu caang kulantera. Jaba aya dudukan sarta recok nu ngomong, "Wah, loba ronda Mad euy. Tong sieun ronda mah di gardu keneh. Ulah ngadaguan peuting bisi liar manteh kabeh kaler. Nu rada jauh ti gardu. Hayu atuh." Duanana harita ting juringkang. Terus kukurusokan kanu bala. Ngahaja milihan jalan sunyi. Ngarah teu amprok jeung ronda. Nya barang nepi ka hiji tempat. Reg eureun. Lantaran kadingnya aya sora kokol awi di tara kolam.
Napa lagu teuingnya? Tong sieun ari aya ronda anu mawa kokol mah. Sebab jadi kanyahoan taronda teh di dinya. Nuku dipikasieun mah ronda anu ngalemet ye. Demit moal kanyahoan. Heeh bener euy. Geun lah cenah ngaliwat heula euy. Tegung Sri lalar aya ronda upatan limpang alit-alitan bari nakolan kokol. Kokol awi teh mani ratok. Nu saurang kakawihan nu sejenna mah sengak. Tanghi, cim. Ulah ti brating euy, tanghi. Reg eureun di parapatan. Bari anger haritna rakolan kokol. Nya geus kitu terus maraju deui jigana teh salsenaker ngaronda teh jigan ulin. Teu nyerahun yen aya nu ngintip nyatana Junaid jeung Somad melong kanu leumpang. Akhirna jauh weh teu kaciri digigna. Ngan kadenge serona wungkul. Aman mad euy. Na maju deui lah tu ka ditu tuh. Lemburna padet yeuh. Pasti aya nu kanal duitna euy di dinya. Cik Somad bari ngagilirkeun perah badog. Beral duanana leumpang deui ieu mah tujuanana teu pirah. Ngan ukur nyiar keur eusi peujit. Beda jeung si Gobred atawa Wira nu tujuanana hayang ngabinasa deungeun. Tapi nasib si Junaid jeung Somad kurang untung. Harita teh keur susulundupan di bibir imah, jegug aya anjing ngagogog, gepeg duanana ngarenjag reg eureun heula leumpangna. Aduh cilaka, aya anjing mad. Hati-hati euy, hati-hati euy. Bari eta ge bahaya geus aya anjing teh, podaranet euy. Wah, loba mah doba adu-adu mah lageg euy. Cilaka yeuh. Wargi sadayana anu ngadangkeun dongeng Sunda saha bae di mana bae alamatna udi jeung ngadangkeun ka sadayana tang-tang landung pangbarahmana. Oge ka wargi sadayana anu bade ngadangkeun dongeng Mang Dina Mara dina YouTube. Ulah ilap tingali bae dina channel asli Mang Dina Mara, channel @Mang Dina Mara nya. Subscribe-na alhamdulillah parantos til puguna pre belangkung 200 sampai tepat lagi atau napi langkung ya. Tau gitu na sim geuring ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana nu parantos subscribe-nya nu taacan di antos pisan wargi. Hatur nuhun. Ugi insyaallah komentarna di waler nu tiasa di walerna. Wargi atuh urang lajengkeun we nama carios Ratu Siluman Talaga Getih karangan Kiliksa. Dinten ieu teh nyaeta bagian nu ka-85 wilujeng ngadangkeun dugikeun ka rengsena bae. Anjing rageg ngagogog malah anu jauh nembalan deui. Aya anu manting kapala bajuna jeung Somad. Pugubae kayaan jadi matak gemper. Malah kitu aya nu turun ti imah bari mamawa obor. Hei batur-batur turun oi turun. Eta jalma ngagorowo kata tanggana atuh buru-burai panto imah maruka ting tarojol barijil bari mawa pakarang. Gebeg nu duaan harita ngarenjang beuki reuas. Geus jelas ngabahayakeun. Jaba anjing rageg ngagogog. Ronda nu tadi narakolan kokol ting jorowok jeung baturna. Bangsat oi bangsat aya bangsat. Cenah. Ya nyahoanan can manggih ge harita geus nyebut aya bangsat. Atuh nu digarnu curingak nu di imah barijil. Si Toleng jeung kewuhanda kanu keur aya di jalan ting laringeuh. Kulisi jeung Bah juga larikat ngatur jelema. Sina nyebar ka sisi lembur. Bikin ngajaga bisa enu kabur. Jelema bur berlalumpat teu poho mawa pakarang. Nya akhirna lembur teh geus dipager bitis. Ting badega mawa obor, aya nu mawa halu sagala rupa. Kocapkeun si Junaid jeung si Somad ngaharuleng jiga anu kasima. Meunang sajongjongan mah kalah karurat reret. Nenju anjing anu seleberan arek nyamer. Jadi teu malirek ka jelema nu ting terojol ti imah. Mad, kumari geus kieu itu anjing. Tong sieun ku anjing sakali nyabat ge modar. Itu jelema. Sarua jelema ge disabet mah modar. Tapi loba baturna euy. Jagona pasti barijil ya. Kumaha atuh. Lumpat tapi ulah jalan hanap. Ari sia dikira rek bisa hiber.
Lain kitu net. Tuh urang lumpat napai suhunan. Dari mana karak ieu imah ieu. Oh karak imah nu ieu. Hayu naik guru. Oh nya euy hayu ah. Duanana singkil kalacat naik kana tangkal selong sisi pager. Gurawil jelek kana suhunan imah. Kalacat kana uung duaan patutur-tur tetela si Junet jeung Somad teh dina kayaan kasalempek mah bisa ngagunakeun elmuna. Serta lumpat dina suhunan jiga dina galengan sawah. Jegug anjing ngagogog bari tangah jelema miti ribut oborumbang di mana-mana. Di jalan loba nu ngagimbung sisi lembur geus di pagar. Hei kebung, kebung. Bangsa teh kebung. Cek polisi. Da kudu puguh heula. Mana bangsat na iki? Kayak urang teh ngan heula atuh. Aduh, pasti aya yeuh. Tah anjing mah dirage geuning, tang teh jelema anyar. Hayu atuh. Beral duana lempang di jalan guk-guk jeung jalman sejen. Kira kitu bah juga lane jo kalangkang hideung ngajur relat dina suhunan. Reg eureun terus tangah. Hah? Itu diluhur dina suhunan, euy. Ceuk bah juga lah bari nunjuk jelema tarangah berih anu luncatan dina suhunan silih udag duaan. Gero jelema ting jorowok silih bejaan jeung baturna. Yen musuh teh lumpat dina suhunan. Nyapuk si Junet jeung Somad mikir wasin sambil kanyahoan ku urang lembur. Hiuk aya nu ngalempak tumbak ka luhur tapi teu keuna kumperak kana kenteng, ngait kana reng. Ari si Junet jeung Somad ngagurawil kana tangkal nangka. Juru turun rek lumpat ka sisi pager tapi dipegat ku ronda duaan. Bangsat rek lumpat ka mana sia jurig sia. Ceuk salah saurang ronda narajang. Ger tarung batu tunggalan nu saurang di ngudag Somad nu rame tarung di. Ronda gura-gero ngabijaan baturna atuh loba harita, loba jelema. Setan alaseh, loba geuning, hiyon. Ieu bek duaan kabeunangan ting jerengkang ti bebeut. Gajelang Junet ngalucatan pagar disusul ku Somad. Udag. Jelema harita ting jorowok. Nyatana nyusul anu kabur. Jelema beuki rame ting jerowok anu lumpat pating beretak. Bah juga lah jeung polisi geus nepi ka dinya malah si Toleng oge geus aya. Bah juga lah. Hayu udag. Bring jelema lalumpat rame teh beda jeung maro bagong. Boga si Junet jeung Somad beuki soak. Dualna ting belesat lumpat teu nulih kana nanaon. Rasaan teh lumpat tarik da cirige nepikeun ka ngahiung atuh. Tapi teu kanyahoan kolebat jeleg haripeunana aya nu nangtung. Daya lian iwa teh si Toleng. Rek kamarana Kang ieu teh. Itu aya nu tinggalan tuh. Bangsat. Setan teh si Toleng euy. Tong dilayanan hayu lumpat deui. Bulut set lompatna mengkol ka kaler ting kurusuk dina bala. Tapi si Toleng teu cicingeun jileung belesat jelek megatan pijalaneun ngabedega nulak cangkeng. Hore! Uing teh heula euy. Aram jadah. Geus aya hareupeun mad. Balik deui hayu gancengan. Balicet bureng bang lumpat di kaki dul tapi gok jeung anu ngudag atuh mending ngajenghok nu duaan. Balicet ka katuhu gok jeung si Toleng tungtungna balik ka urut gok jeung balad bah jugala eta tempat geus pinuh ku musuh. Obor mani rumbang jelema saya. Somad cilaka euy. Urang dikepung ulah gugup euy. Aya kene waktu euy. Ulah ngadeukeutan si Toleng. Nu sejen mah dupa ke lah. Da masa kumaha gagahanana. Mencar. Junet jeung Somad satuju terus lumpat napa pisah. Duanana nubruk anu ngepung kawas bagong mogok. Tapi ger nu moro surak eak-eakan bari ngambang-ngambang pakarang. Nu akhirna ger pada ngaraponan si Junet dikarapuk ku genepan. Somad ku 8 urang cakakak si Toleng seuri. Hebat euy aduh. Tau kudu kitu sok kepung. Inga mal mantuan rek laju ayeuna malah. Rame euy. Hayo. Si Toleng bari emprak teh kawas budak leutik manggih cocoan.
Si Junaid jeung Somad diweuheun jago sakumaha jagona ge dikarpu kulobaan makawur. Jabatan nagana geus dikuras urut lumpat. Katurug-turug jol baju gala mawa halu. Mana si bangsa teh euy? Urang gere ceulina ku halu ye. Cenah balik muihkeun halu nepi ka ngahiung, Gok jeung si Junaid hiuk dibabukeun sataka tanaga. Tapi gilak blug halu kana taneuh. Si Junaid ngajeleun ka kenca tapi dipapang ku bedog ronda. Lep ngelok. Plosdekeuna tapi ari malik aya popongkol kana irung. Gedug cenah. Si Junaid sasampoyongan. Bareng jeung kitu bah juga lagi ngahembatkeun deui haluna harita. Serta harita halu teh bek kana tonggong si Junaid manina ngapisan nepikeun ka ngalenggak tonggongna dengklang. Eta beungna euy, ceuk hiji jelema hiuk ngayunkeun tangkal sampu. Bek kana beungna pisan kebut si Junaid ti bebeut terus kokosodan sungkutna calangap panonna buncalik. Dasar nu geus amarah nenjo Junaid labuh teh pada muru buk-bek pada neungeulan. Bedog jeung gegendir mani merubut malah aya nu kokotetengan neangan batu geus meunang ditinggangkeun kana tonggongna. Junaid kokoceakan. Jerat-jerit minta tulung tapi teu aya nu ngadenge. Bodaran euy bodaran, cekek lekek tinggang huluna. Coco matana tah kempesan huluna tah tuan teuing manusia teh. Buk-bek anu neungeul harita. Mani hayang patarik-tarik. Nu ayeuna si Junaid teh teu bisa walakaya. Tetengjuanana poek ceuli asa ngajeleng. Bumi alam asa muih, dunya teh asa dibalik. Malah paneungeul geus teu karasa nyeri bakat ku baal. Tungtuna ngajoprak tu usik-usik getih baloboran sakujur awak. Kocapkeun si Somad manehna ngalawan sabisa-bisa bedog dibubat babit bari luncatan. Nyabetan panaraja musuh. Tapi di dinya aya keueuhan daka. Barang luncat kalebah dinya ngan sakilat peureub keueuhan daka nengah kana angen. Gedug cenah. Nenjo si Somad ngagoak bari dongkok. Anu sajeun beuki sumanget ger surak eak-eakan buk-bek neungeulan patarik-tarik. Bedog halu gegendir popongkol jeung anu lainna mani murudul harita. Si Somad sesoloyongan pangabisana ngadadak sirna malah waktosna wargi sadayana teh nyekapan. Wargi sadayana pencinta carita Sunda tanami dongeng Sunda nu digarap ku Manggina Mara sakali deui carios Ratu Siluman Telaga Getih karangan Kilik sabagian ke-85 wargi dicekapeun duikeun ka dieu bae pamugi katampi kalian kabingahan. Insyaallah Ratu Siluman Telaga Getih bagian anu ka-86 enjingna waktosna sami urang lajengkeun deui. Manggina Mara ngaturkeun nuhun kepada rasanana. Wilujeng paturai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.